Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamiarsa, tepang di sareng kuring pun Siti Sarah Aprialiani dina program Warta Sunda. Dinten ayeuna, pamiarsa kasanggakeun warta ngeunaan Forum Film Bandung ngeureuyeuh ngajian film. Unggal taun teu kungsi copong. Najan teu loba disorot ku media televisi, tapi Forum Film Bandung atawa FFB ngeureuyeuh ngajian film-film anu diputer di bioskop-bioskop di kota Bandung. Boh film nasional, boh film impor. Kitu deui sinetron anu diputer dina televisi nasional. Beda jeung tahun-tahun samemehna, pamasrahan pangajian kana film jeung sinetron tahun 2013 mah ti samemehna keneh geus rame dibewarakeun. Boh ngaliwatan media koran, boh televisi. Kawuwuh acarana gawe bareng jeung televisi swasta badag nyaeta SCTV. Acarana bakal disiarkeun langsung ti Lapang Gasibu Bandung poe Sabtu tanggal 15 Juni 2013. Film jeung sinetron anu diajenna anu diputer salila tahun 2012. Nurutkeun pupuhu FFB Haji Edi D. Iskandar, film anu diajen salila tahun 2012 teh aya 82 judul film nasional jeung 140 judul film impor. Sedang sinetron anu diajen teh aya 335 judul. Tah tina jumlah anu sakitu lobana teh anu ditetepkeun jadi nominasi ngan 13 judul film nasional jeung 12 judul film impor. Tina jumlah nominasi anu sakitu teh bakal dipilih film anu pinuji. Saur Haji Edi D. Iskandar ngahaja cenah make kecap pinuji lantaran anu dipilihna film atawa sinetron anu meunang pamuji atawa anu pantes dipuji. Tangtu bae pangajian teh meunang pangbagia jeung pangrojong anu kacidahadena ti para insan film Indonesia. Pamiarsa mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring pun Siti Sarah Aprialiani amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.